Masya Allah, alhamdulillah is beberapa jemaah. Siap kayak disiap di sagalananya. Ayo. Assalamualaikum. Masya Allah, finish mengasuh budak tehnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Neng teh saya telepon ti mama. Kumaha? Ajar teh mama beberapa ide balik cenah. Poenan sih Bu Haji. Nyawa canten tuh jam nama jeung poena. Telepon deh sekali deui. Orang jemput mama ke airport. Heeh, orang jemput. Cenah aya pesenan teh, mun pesenan cenah ngecat ke mama. Engke aek neangan head nu viral-viral. Yey, mana mah kebawakeun barang viral teh. Bae. Ieu ke balik mama ngendong meureun di Bu Haji. Moal lah jeung mama. Kali mengendong atuh. Engke ngendong. Masya Allah. Mama balik. Ronggol atuh Yo, orang boga saki yo. Aja. Cucok deh emberan. Lumayan. Karena si eta dutrek. Ya. Aya we pokona mah. Nuhun ya gelisnya. Kok geus boga saki tuh ke deui nya. Pokona privasinya. Emberan. Ya, ayo siap. Ayo. Matre banget sih. Tapi cucok deh. Lumayan, Keduduk bisa gitu ge berharga, cek Eke mah. Ayeuna salon sepintas. Dagang baju nu maretong. Biasanya sok aya nu maretong, bajuna sok kapekong. Ayeuna mah tinta adegan, Aduh, udin mendung Eke rek bakil Aduh. Keur mah dutrek eueuh. Ayo ngompas tapi baik cucok. Awak teh nguyung wae, meneng geus nek saminggu teu geunaheun awak, batik meneng ngehkel. Ieu aduh ngahulu aing puyeng banget. Bel, naon sia? Teu geunah awak aing Marsya nek ka mana? Teu ieu aing. Dek nitip ieu keur anak aing nya. Ya. Kasih nengsihkeun. Heeh. Mana geus digawe? Itu geuningan si Ahmad mereka duit ke si Bella. Si Bella jahara banget ya dicucok deh Yeuna nate. Nengsi jeung meuli pepes kitu nya. Nya heueuh ke diberekeun ku. Are tepikeun sia. Nya kamari ge ditepikeun. Ngan aing ieu kuliahna eueuh. Eueuh ge gampang lah. Heueuh. Ya kudu inget ke anak mah, komodo eta mah anakna awewe. Geus maneh geus kolot teh mending we si Nengsi karunyaeun ka maneh. Ya oke poin diberekeun anak mah. Yang geus yang pagawean deui ya. Ayo. Nya dasar si Ahmad koloon. Daek we. Ku aing ditipu saminggu sakali. Heh, wanita seti. Wanita seti naon sia Maksudnya naon maneh? Merah minta duit ke si Ahmad. Nitipkeun jeung ka anakna, ka si Nengsi. Itu dutrek ti Eke, Dutrek ti Eke. Dasar wanita jahara. Sia naonan bega duit ka si Ahmad? Eke toto, Itu teh naon, Gol? Dasar wanita seti. Naon maksud wanita seti? Wanita seti. Dia duit Eke eta. Duit Eke. Manya sia lalaki boga ka lalaki bencong. Emberan. Sia bencong. Sia anong maksud? Wanita seti. Wanita seti. Wanita seti. Dasar wanita seti. Aduh, tunggu pembalasan Eke. Aduh. Eke capek, wanita seti. Geus peren alhamdulillah. Ngejong geus. Geus geus. Umbah piring geus. Kari ngopi ayeuna mah. Jongjon incu keur sare tuh. Ini tibra. Eta ampun dengan budak di sapeuting teu daek sare. Ngeak wes seurik. Jigana budak teh nya dari awak beuleuh eta kumaha peana si ieu ngaisna. Ayeuna si ieu mantok keur ngaladang daunan.
nya mangga wae nean sorangan ulah mutiplakeun wae kolot. Ari daek mah ari boga kahayang mantong sorangan ulah nitah wae kolot. Nanaon kolot itu karunya kalau sia iem. Aing mau neman-neman ke anaknya. Nyeput tega karunya wae situ ka anak teh. Eueuh nu jadi kolot jahat ka anak mah eueuh. Kabeh oge nu ngaranna kolot mah karunya wae ka anak. Arek sakumaha anak burung palung ka kolot oge gitu. Jahat ka kolot oge angger nu jadi kolot mah karunya wae ka anak. Aina aing teu usaha. Kopi ge eueuh, kopi ge tuh, cai herang. Pas nu heueuh keur ngopi cenah. Padahal mah lain kopi ieu teh. Cai herang, balangsak banget aing ampun, teuingan nya kieu ari teu usaha mah. Eueuh nu ngusahakeun uyuhan we aing hirup oge. Sugan teh sieum geus kawin teh kitu nya. Bakalan sukses, bakalan bisa ngebahagiakeun aing. Boro-boro mana malah leuwih balangsak geuningan. Kamarana sih jelema teh meuni kuat sepi banget abong kene kampung. Urang geus lila teh amprok. Kesel banget aing. Gara-gara babaturan sia tah buk aing diacak-acak tah. Si Amel gendok, kesel aing da. Kunaon? Majar teh aing palakor cenah nyaho si Amel mere duit ka aing. Aing ka mana si Amel? Gara-gara sia tah babaturan sia CS sia besti sia. Naon ka urang-urang? Sia ulah sok sarwana sia jeung si Amel sia yuk. Dulu aing da sia. Dasar ka urang-urang. Aduh, dasar wanita seti jahara em. Aduh, aku capung. Ayo. Kunaon? Tadi aku gelut jeung wanita seti. Pasti si Belanya. Emperan. Ya urang tadi amprok jeung si Bella. Aduh. Urang teu nyaho naon digelepokan coba ge. Eta gara-garana naon sih? Ngarebut pacar ke pewongan lekong pacar mana? Si Ahmad em. Si Ahmad saha deui? Anu cucon. Atuh da ge gonta-ganti wae. Geus si Imron, geus si Mas Towi. Eke jadina teh Eke tadi Totoro kasih Ama gitu wae Totoro wae. Terus dutrekna teh dibikeun kasih wanita seti. Kasih Bella emberang. Duh, Eke dicangkereman tuh em. Nya ele lah mana ngelawan si Bella nya ele. Si Bella mah wanita super dermen. Nya aku nih si Bella mah awewe asli. Oh, emberon em. Yo, Eke rek berobat em ka Puskesmas. Lecet, reureum Amel. Oh, emberan. Kudu balas dendam. Tempokeun lah. Ayo bantuan yuk mau kerjain wanita seti. Heeh bener. Sialan em. Yuk em. Keur masuk goreng si Bella. Emberan. Terus ngarebut we selekta batur em. Kurang dianternya. Ayo. Aduh em. Aduh em. Aduh em. Aduh. Aing mah keur hayang ngadahar dang daunan ieu teh. Rek diangeun Iya luhur banget geuning. Oh, emang geus lila tarang angeun. Kamari ngeri huut. Mani arates sapeuting teh. Untung we teu kasih eneng da urang teh keur nyusuan. Geus asa kege loba. Tibang jeung sorangan mah oda mah keun bae moal dibere ku urang Sengit banget ieu Sengit banget, arek dikerecehkeun Tapi aya we nya bawangna nya. Asaan teh kamari mah eueuh da, mah odan teu balanja. Moal dibawangan keun bae mah kecengeknya doang Geus mesti anu bogana. Kemun anu bogana yang dicari kanan deh. Geus
Nuhunnya Bu Haji, tos diuruskeun teteh. Nya sami-sami Bu Haji ge nuhun deui. Jadi aya baturna. Terus teteh sok katita sok naon ku Bu Haji. Hampura. Hajeun Bu Haji, kan teteh numpang di dieu ge. Ya bae numpang ge Bu Haji jadi aya baturna pan. Heeh Bu Haji. Geura salin baju ka ditu nah. Bu Haji ke mana? Bu Haji istirahat heula eta soram nu bea kosieu. Oh, iya botol minum anyar apa geus lila? Lila neng tarai pake. Oh, nyanggeus Bu Haji ganti baju. Anjung. Yung. Apa jalan satapak ngajuk ka hiji lembur teu karasa capena unggal isuk ngasuh Neng Wardah nu bager Neng Wardah cenanya Neng Wardah teh nu bager anu gelis anu demplon cenanya incu saha teh neng teh incu ma odah nya incu ma odah anu bager neng teh cenanya mending diasuh ku emaknya daripada ku mamah maknya ku mamah dicari kanan wae nya teh hidang mamah teh puguh teh karunya ka anak teh nya ayeuna keur eueuh tuh keur liar cenah majar teh keur hayang dahar jeung dangdaunan mana wae ki can balik keneh wae budak teh mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur teu karasa capena unggal isuk ngasuh Neng Wardah hobat bager atunya incu mama bager atunya cenah Gusti dengan ayo sok gere obat tuh Neng gere obo Assalamualaikum Mak. Kumaha kabarna emak? Alhamdulillah. Oh, ai si Iem kemana sih Mak? Hanya biasa sih Iem mah kaladok. Dede Wardah keur naon? Bobo itu dek sare ngan sakedeung we sare. Coba ningali euis. Tungkin tangkin tung. Aduh lucuna. Calik atuh Neng calik arek kasih Iem masalahnya. Arek kasih Iemnya. Arek kasih Iem arek ngajakan eta makan bakso emak. Bawa we ka dieu ari ngarah ka tempatna mah da moal daekeun. Ih ngeunangan di tempatna emak. Haneuteuun keneh. Dengekeun sieum ayeuna mah tara ulin jauh-jauh nguruskeun anakna. Ya kedeung deui ge emak arek ka sawah pan arek usaha. Nya. Nyaho. Karongsok nyamanya. Nya mah lamun nguruskeun wae incu mah rek boga duit di mana Neng euis. Oh bener karunya. Karunya pisan ya Tuh Allah. tingali mending beki gemoy wae incu emak nya. Ya Allah. Biki gede wae mah. Alhamdulillah di Paraban Kejo. Mak, ieu baraha kilo. Ya, can ditimbang deui. Can ditimbang deui, Gusti. Iya, eta leungeunna wae ge maneh jiga eta teh roti sobek teh geuningan, Mak. Mani gemoy. Ya Allah. Nang ning nang nang ning nang nang ning ting tang ning tung ting tang. Bisa banget Neng euis. Ya Allah, mani geulis banget nya Neng Wardah teh. Ahmad. Yam, ulah salah paham Yam. Mane kunaon geus kaluar di penjara teh langsung ka imah urang. Lain kitu maksudnya Yam. Urang can boga duit, can boga pagawean. Mane mau nempo anak mane. Nempo ka ditu. Yam. Yam. Nah, Urang kan jelaskeun Yam. ngajakeun naon bener cek mak ada cek Bu Haji cek tetangga. Mane teh aya. Lain kitu maksudna, urang teh can siap kan we. Can siap naon kuduna mane teh langsung ka imah ngobrolkan urang. Urang can boga pagawean. Urang dengan pagawean heula. Alasan wae. Yam.
Aduh, emak, ieu mah kuat berat kieu geuningan. Ya Allah. Neng geulis, maneh makin gemoy wae. Di ais jeung sane. Ya Allah. Kudu geulisnya di ais kudu geulisnya. Aduh. Maneh geulis pisan. Sugan we neng. Sugan we neng katemperan rezekina kos neng eusnya. Amin. Amin nya mah ya Allah. Geus tadi atuh mesin beret neng eus. Geus heula nya mah. Ka mana? Hayang ka ditu arek neangan baso. Oh nyanggeus atuh heeh. Nyanggeusnya Mas, assalamualaikum, Mas sehat-sehatnya. Amin. Tuh, nya jadi parampuan mah okos neng eus nya sukses, loba duitna, loba mobilna nya. Neng kaos kitu tah suksesnya. Westi pangdet laden plang, pangdet ende plang. Geus bobode nya, diayun deui nya, diayun deui. Mah moal ka mana-mana, moal. Yun ambing, ayuna diambing-ambing. Yun ambing, ayuna diambing-ambing. Bisa nggak? Ayeuna maneh geus bara poe keluar ti penjara. Saminggu karake. Urang mah geus ikhlas bisa nerima, tapi kalau urang moal mantak bisa nerima maneh aman. Tekan urang kos kieu ge, urang neangan heula pagawean heula. Pagawean naon sih? Kudu nama maneh teh langsung ngebrokan urang geus keluar ti penjara teh. Urang lamun balik langsung, urang teh bisa diterima langsung. Urang geus nyeri hate. Ya, duitna. Privasi sih nya Amel. Ulah langsung ngomong gitu atuh. Kumaha sih? Nya aja rayuran. Itu si Ahmad merekeun duit ka si Bella. Suara si Iem eta mah. Suara si Iem eta mah. Ke Toto Toto teh naon Mel? Totorok. Sia teh laku ka awewe. Yeuh, sia teh lalaki, ulah bogoh ka lalaki. Hanya duit Eke. Dasar wanita seti. Seti naon seti? Setan. Setan sia wanita banci. Sia. Si bubu berarti ku shouting.